Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Balik deui sareng Abdi Iqbal di Kayas Sunda. Alhamdulillah kasadayana ngeus ngadangu karya sastra sang kuryang di part 1 nepi ka part 2. Mudah-mudahan bisa ngahibur kasadayana. Oke? Geus tong lihat deui ngomong nama. Hei Lur, nyaon teh Carita Bodor si Kabayan. Wah Bodor kumaha tah caritana? Yuk langsung we gas ka caritana nyaeta Kabayan. Kurang mau opening. Jadi kieu carita si Kabayan anu judulna Geuring. Jadi kieu Kabayan teh kamari Geuring batuk pilek sabab saat malam-malamnya puting-putingna si eta teh si Kabayan balik ti imah Pak RT. Geus naon tadi mah Pak RT? Nya teuy we ngobrol meureunna mana. Main catur juga nama. Bisa jadi. Terus nya kan malam-malam puting-puting ye. Nah, pas puting-puting teh hujan. Matak we geus puting pisan eta teh. Si Kabayan teh lieur balik kumahanya. Geus we lah hujan-hujanan we torobos we hujan malah. Emang tuh mau payung? Ya henteu atuh. Kan bisa nginjem ka imah Pak RT. Atuh sugana eta mah. Berarti beleguk si Kabayan tah. Geus orang lanjut ceritana ye. Nah, jadi kan geus balik di imah Pak RT. Balik-balik hujanan baju baraseuh, naon kabeh baraseuh, buuk jeung badan lah kabeh baraseuh ini nama balik-balik pakai handuk mandi peuting. Terus gitu sarewe sebahna si Inyi Iteng istrina. Pagi selanjutnya pagi-pagi si Kabayan teh karasa ye badan teh. Nah hanya orang asa nyeri kieu badan bisa napas sesek jika pilek kieu terus batuk-batuk badan panas gitu tinggal kieu istri Nyi Iteng nyaeta khawatir Kabayan masalah akang mageuna akang kunaon ieu babarian kieu tengenah awak neng tapi tengenah awak satu yuk ku neng dibawa ke puskesmas hayu itu perjalanan ke puskesmas di puskesmas aya dokter anu ngaieukeun meriksa silalayan ngomong dokter ka Nyi Iteng ieu Kabayan teh eta unang Geuring ieu sakit pilek batuk pilek gitu Kareheng. Nah eta pokona malah terus geus etu geus apal dan bere obat-obatan si dokter balik we ka imahna langsung Gandeng euy. Wah bae lah antep. lanjut kieu ya. Jadi kieu nya kan geus balik di puskesmas. Nah langsung pas siang-siangna Nyi Iteng teh indit ka imah bapana atau mertuana si Kabayan. Dia ngobrolkeun naon lah teuing teu apal. Nah sekalian teh di imah ya ditinggalkeun ka istrina Nyi Iteng. Nah, pas eta sarewe molor geus minum obat. Pas sore-sore we kan geus jadwalna minum obatnya si Kabayan teh. Terus si Kabayan teh bangun. Si Neng ya. Neng Iteng. Nyangan istrinya bener. Kan istrinya kan keluar teh kan. Nah, geus itu istrina Kabayan teh geus we urang nyopet obat sorangan lah. Obat minum kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba Nyi Iteng balik Di bapana. Balik di bapana. So ngas gitu. Imah Pak RT. 5 tahun 5 Pak RT. Aduh. Sorry nya aya lain cerita ANTP Indosiar anu lelean gitulah. Terus nah situ ketok-ketok pintu. Saya teh Nyi Iteng teh ini gitu. Shock gitu. Wah, surprise gitu. Aduh gitu bener reaksinya gitu. Nah, langsung gini. Akang ajelengan jika bagong kasurupan nya atuh nyi neng kan abang teh kan akang tuh kan minum obat tapi akang teh poho gitu kan obatnya teh cenah dokter teh sacan diinum kudu dikocok heula nya geus akang teh ajelengan jika bagong kasurupan. Halo akang waktu mana teh mun kitu ya tuh ya bisa kan itu mah tinggal langsung nginum cai teh kudu kita naon lah Atuh kieu si Kabayan. Emang beleguk saya eta mah. Bodor deh Lainna sok aya keterangan nanya dibere heula. Tinggal baca. Tinggal dina ajelengan juga bagong beleguk. Geus Nah kieu deui kitu carita Kabayan mah lucu tuh. Lucu. Lumayan enggak apal lah. Da geus apal urang mah. Sarua. Kumaha Bodor kan caritana jiga jelema nu mawakeunna.
Nah, geus refreshingna geus heula urang lanjut deui ka carita rakyat. Dagoannya di episode selanjutnya carita rakyat di acara podcast Kayas Sunda. Hatur nuhun.